Bernaon guys di dia? Ya tadi kayak teh nu ngan oleh-oleh. Lu balik ke Dubai bagoy. Saha balik di Dubai? An jajanan euy balik. Nya di Dubai mana deh kah? Eta ning Dubai, aku teh nyawa Dubai teh. Bede tuan Cidolong lewat saeutik nyingcet kayaknya. Kayaknya Dubai mana deh kah deket Cidolong. Pakai karek ngadengi. Ih, pemikiran gitu kan. Lah pokoknya mah tungguan geus sakedeng dige torojol. Mau oleh-oleh ti Dubai, bejana cenah mau caruluk loba. Gua edan di Dubai mau cari lu. Ya sudah nih di Dubai ge tangkal taung euy. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Hari itu jelema teh euy. Diomongkeun teh torojol datang. Heeh, geuningan panjang huntunya jelema teh. Panjang umur anjing meureun. Iya. Merah muda dan biru. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Gua edan orang disangka mang. Belum pulang ke rumah. Karena rawan eta guys baba negara ya dari ieu kah? Biasa we nya ya pengangguran mah kieu nongkrong naon deui meureunnan. Coba share. Yang jelema beunghar ya rek. Share yang di dia ya. Sombong amat. Oh itu. Egek balik di Dubai mah. Anjir hebat euy balik di Dubai mah nya guys. Gining bagoy kulit bodas teli beung hidung baju alus deh kak. Jedog tong dicabakan tah. Pukul Gitu-gitu wae euy tuh deh kita hayang nu kieu teh. Lain usum naon di Dubai teh, guys. wah di Dubai mah usum nyadap usum pare kan bagian ku wereng aya nama di ditu mah. Euy nya di ditu esok aya nu nyadapnya deh kah. Nya Dubai bagian mana deh kah? Di dinya dekat Cidolog teh. Rame Eta teh bahasa Arabna, guys, bisaeun moal. Oh cing cering baris di Arabna kudu bisa bahasa Arabnya oh. sok coba. Oh coba gua direct dites. Oh iya nya bahasa Arabna dagang ka kebon naon sih ya? Lah cetek lillallaquna. Ieu bisaan euy. Hebat aya nama deh kah? Ayo hoi bisaan bahasa Arabna teh sangka deh kah. Aya hiji deui yeuh lah. Jawabnya rada hese mah bahasa Arabna, rada ieu berat ya mah. Sok naon ku aing mau tadi jawab dan naon ge. Sombong amat. Naon bahasa Arabna awewe make legging. Terus gampang deh nya. Wa askumununa. Anjing. Mau balik bahasa Arab naon ya mah? Dasar ente bahlul.